Kalla 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim. Al-ayah. Langkung dipayun hayurang sami-sami manjatkeun puja sareng puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah kuniamata dipasihkeun ka urang sadayana, terutama nikmat iman, nikmat Islam, taufik sareng hidayahna, sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah urang tiasa kempel deui dina tempat anu mulia ieu. Mudah-mudahan kempelna urang di dieu sing janten wasilah urang teuing ilmu anu manfaat. Amin. Janten wasilah urang dipanjangkeun yuswa bari diangge ibadah. Janten wasilah urang dijembarkeun rizki bari barokah. Janten wasilah urang dipasihan husnul khatimah. Salam mudah-mudahan putra-putri turunan urang sing jantan jami jalmi anu sholih terus sholihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salamna mudah-mudahan disanggakeun ka nabi urang sadayana, nabi anu paling mulia, khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin, imamul makhlukin, nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehilap kang dikeluargina ka para sahabatna, atut ka urang sadayana selaku umatna anu pamudah-mudahan kenging syafaat tangkin yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kasepuhan, para ibu sadayana, para hadirin sadayana anu sami-sami hadir di tempat anu kusim amri dipihormat, pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Satacan dilajengkeun kana hanca nyuhunkeun barokah Fatihahna urang ngususkeun kangge anu bade angkat haji eta Bapak Jainal bin Haji Marojuk sareng al-waqiah. Ayat sabaraha kepala uqsimu di mana ya ayatan sih? Wala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sok berarti hari sabaraha? Hampir akhir atau teh? 75 ayat 75 Waqiah ayat 75. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun
la yamassuhu illal mutahharun. Fala uqsimu maka sumpah kami bimawaqi'in nujumi kana pirang-pirang tempat tumibana pirang-pirang bentang. Wa innahu jeung saestuna itu la uqsimu bimawaqi'in nujum. Nakosamun eta yakin sumpah aya Nakosamun eta yakin sumpah lau ta'lamuna lamun apal maraneh kabeh azimun anu gede. Innahu saestuna kalakuan jeung tingkah la Qur'anun saestuna itu Al-Qur'an la Qur'anun azimun la Qur'anun karimun eta yakin Al-Qur'an anu mulia fi kitabim maknunin dina kitab atanapi di Lauhil Mahfuz maknunin anu dijaga anu disimpan. La yamassu anu teu meunang nyepeng hakana itu Quran saha illal mutahharuna kajabi jami-jami anu suci. Al-Qur'an teh tanzilun diturunkeun min Rabbil alamin di pangeran anu ngurus sakabeh alam. Wallahu a'lam bimuradi. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim. Naf'a mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Para ibu sadayana, para hadirat sadayana, sabada dina ayat sadacana Allah nyarioskeun tentang sapalih tanda-tanda kekawasaan Allah. Bahkan Allah naros apa itu mata rutun. Kumaha pendapat maraneh kabeh masalah anu dipelak. A'antum tasra'unahu am nahnu zari'un. Naon tah jadina teh kumaneh apa ku kami cek Allah teh. Padahal ngalamun tamat dijadikeun ku kami dihancurkeun, teu jaradi baruruk atuh gampil wae. Tapi ternyata jadi tumbuh aya buahan, aya manfaatna eta dijadikeun teh ku kami. Afaraitumul ma'al ladzi tashrabun kumaha cenah eta naon namina teh cai anu diinum. Namun tama cenah naon tadi turunkeun ti langit teh ku kami atawa ku maneh cek Allah teh. Namun tama cenah ku maneh gitu kan ya. Mun bisa terus tapi da buktina mah gitu. Ku kami anu nurunkeun teh ti langit teh. Padahal mun ku kami dijadikeun anu asin sadayana gampil kami teh. Ternyata anu asin mah aya, anu tawar mah anu tiasa deueut urang atuh seueur para ibu sadayana. Nikmat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ayuna dina ayat ieu fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka kami sumpah saur Allah bimawaqi'in nujumi kana pirang-pirang tempat tumibana pirang-pirang bentang. Tempat berjalan bentang diangge sumpah ku Allah. Nandakeun bahwa bentang teh cenah termasuk makhluk Allah anu seueur manfaatna. Bentang termasuk mana teh makhluk Allah dadamelan Allah anu agung luar biasa. Katingalina we kurang kelap-kelip siga alit. Padahal mah lamun dinaonkeun mah urang disampeurkeun mah eta bentang teh sageung naon. Tapi cenah sapali pendapat mah bimawaqi'in nujum ieu teh hartosna lain tempat tumibana pirang-pirang bentang, tapi hartosna tempat tumibana pirang-pirang cicilan Al-Qur'an. Margi geuningan cicilan Al-Qur'an, margi pan Al-Qur'an teh prosesna ti Allah diturunkeun ka Lauhil Mahfuz sakaligus. Gitu. Ti Allah teh ka Lauhil Mahfuz. Tah ti Lauhil Mahfuz para ibu sadayana nuzilat jumlatan Lailatul Qadri minas sama'id dunya ila minas sama'il ulya ila sama'id dunya. Ti Allah ka Lauhil Mahfuz, ti Lauhil Mahfuz digomblok diturunkeun ka langit dunya sakaligus.
Ti Lauhil Mahfuz ka langit dunia. Ka langit anu ieu ya, nya anu kurang katingali. Katingali ge awana wungkul langitna mah teu katingali lah gitu. Ka langit tah ti Lauhil Mahfuz ka langit diturunkeun dina malam Lailatul Qadar jumlatan sakaligus deui. Terus gitu jadinya tumanuzila mufarraqan fis sinina ba'du. Tina sabadak itu diturunkeun ka Kanjeng Rasul melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Aya deui kieu cenah. Aya deui dina sawur saha Ibnu Abbas mah nuzilat Qur'anan min indillah ti Allah ka Lauhil Mahfuz. Ti Lauhil Mahfuz ka malaikat safaratil kiramil bararah katibin bisa samai dunia. Terus dicicil ku malaikat safarah ala Jibril ka malaikat Jibril isrina lailatan 20 wengi. Terus itu dicicil ku malaikat Jibril ka Kanjeng Rasul selama 23 tahun. Pendapat kedua mah kieu. Quran teh ya. Ti Allah ka Lauhil Mahfuz, ti Lauhil Mahfuz ka malaikat safarah. Amina malaikat safarah. Tah, ti malaikat safarah ka mana? Ka langit dunia. Eta dicicil selama 20 dinten, 20 wengi punten, 20 wengi. Ti langit dunia ka Kanjeng Rasul dicicil ku malaikat Jibril dilungsurkeunana selama 23 tahun. Maka dia sumpah ku Allah. Tempat tumibana cenah an-nujum teh sanes bentang tapi an-nujum teh cicilan tentang Al-Qur'an. Mana asina tina sumpahna wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Ieu sumpah Allah bade sumpahna ku ngangge nami bentang atana disumpahna cicilan Al-Qur'an ieu teh ulah dianggap enteng tapi ta'lamuna azim sumpah anu agung. Ulah deh piragi bentang can dipake sumpah sagala. Urang we teu apal ilmu bentang, ilmu nujum. Lamun urang apal mah ilmu nujum we heula bakal apal. Oh, lamun kieu teh bakal kaluar musibah. Kaya teh bakal aya anu subur, kaya teh bakal aya hujan, ieu teh bakal aya anu, bakal aya anu. Bahkan tina bentang eta urang bisa terang kumaha kaayaan jalmi hiji-hijina. Ngan urang mah teu apal. Apal mah bentang teh sakadar kelap-kelip wungkul. Nya teh. Sakadar siga hiasan wungkul. Bahkan lamun aya jalmi jarawatan cenah bae siga aya bentangan bae cenah dina naonna pipina. Kitu wungkul. Padahal lamun urang terang Masya Allah. Maka cek Allah wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Ieu Allah ngage sumpah makhlukna dana melan Allah menamina bentang teh ulah dianggap enteng tapi azim agung ieu teh. Teu urang mah kitu nya. Kulantaran urang mah teu apal ulah sok anggapna entengkeun. Ulah entengkeun. Sadayana anu didamel ku Allah pasti nyanak manfaat. Naon si sumpahna innahu laqur'anun karim. Si sumpah. Ya, cek Allah. Kami sumpah kalawan tempat kaluarna bentang. Kami sumpah kana tempat naon namina teh tempat cicilan Al-Qur'an. Innahu laqur'anun karim. Allah negaskeun ieu Al-Qur'an teh Al-Qur'an anu mulia. Lain cek batur anu ngobrolkeun bahwa Qur'an mah jijeunan Muhammad. Lain cek batur orang ngobrolkeun bahwa cenah Qur'an mah bobohongan wungkul. Lain cek batur anu ngobrolkeun bahwa cenah Al-Qur'an mah di jerona teh sihir wungkul. Maka ditegaskeun ku Allah innahu laqur'anun karim. Qur'an teh mulia. Eusina tina 6.600 ayat. Teu aya hiji ayat oge anu teu sampurna mertelakeun dina hukumna. Kudu yakinkeun kadinya. Sebab jalmi Islam lamun teh mah bujang-bujang kana Qur'ana, sa Al-Qur'an cacat lamun teh mah teu yakin kana sa ayat. Ulah ka sa ayat lamun teu yakin teu percaya kana sa huruf tina Al-Qur'an eta teh termasuk kana murtad. Naon margina?
margi Al-Qur'an teh eta teh ti Allah Subhanahu wa taala. Hirup hayang tenang na ulah lepas sina Qur'an. Naon anu tadi bahas sina Qur'an tentang kehidupan urang aya. Masalah ubudiyah ibadah urang diatur na hukum-hukumna aya dina naon Al-Qur'an. Timimiti salat, puasa sajabina ayat nama alit tentang wuduna mangan saayat, tentang wuduna mangan 2 ayat, tapi penjelasanana tina wudu luar biasa. Gitu. Tentang ubudiyah urang, ibadah urang, naon anu teu diatur hukumna dina Al-Qur'an. Cenah urang bamuna kahat rumah tangga, kumaha hukum rumah tangga, timimiti kumaha nikah, kumaha ditalak, kumaha cenah naon rumah tangga, kumaha hak salaki, saha nu meunang ditikah, saha nu teu meunang ditikah, sagala rupi zihar li'an. Urang mah teu apaleun kana ditu nya. Ta eta sadayana aya dijelaskeun dina Al-Qur'an jelas. Ayeuna cenah urang sok bisnis, sok naon usaha anu mana anu teu dijelaskeun dina Al-Qur'an aya sadayana ge. Jinayat tentang kriminal sadayana dituliskeun dina Al-Qur'an. Hukum anu bakal terjadi di urang, hukum anu aya di urang sadayana moal lepas dina Al-Qur'an. Makana luar biasa pedoman Al-Qur'an teh. Saur Rasul dina hiji hadis, Yahudi kabagi engkin, Yahudi teh kabagi 70 golongan. 70 hiji golongan. Nasrani kabagi 72 golongan. Mungkin cenah umat kami oge bakal kabagi 73 golongan umat Islam. Sadayana ngaku Islam, sadayana ngomongkeun kami teh Islam, tapi cek Rasul anu bakal salamet tina eta 73 golongan sayang dayana kana neraka hiji wungkul anu salamet teh. Tina 73 golongan anu ngaku Islam anu salamet teh kan hiji wungkul. Nu 72 sadayana kana neraka. Saha eta teh? Cek Rasul, "Manhum ya Rasulullah?" Saha hiji golongan anu bakal salamet teh? Nyaeta cek Rasul, jalmi anu masih keneh nyepengan kana Al-Qur'an, jalmi anu nyepengan kana anu dibawa ku kami, cek Rasul, anu nyepengan ku para sahabat. Coba. Ayeuna lamun tama jalmi geus teu berpodoman kana Qur'an. Seueur atuh seueur. Buktina zaman ayeuna ngakuna ngaku Islam. Ya kan? Tapi nabina lain nabi kanjeng Rasul. Seperti Ahmadiyah kan Gulam Ahmad, nabina. Bahkan pan aya di Jawa nu ngaku-ngaku nabi. Saatna eta sama Suparno kitu saha dia eta teh. Asa teu pantesnya maca shalawat lagi. Allahumma sholli ala Suparno. Tapi kunaon aya naonna? Aya naonna aya pengikutna, gitu kan. Ngakuna ngaku Islam. Bahkan di urang, kamari-kamari tadi pan rame aya ngaku malaikat Jibril. Ria Edan merenya. Anu aya di mana di puncak teh. Sampai kan di penjara sagala ku polisi ditangkap, hebat polisi urang bisa nangkep malaikat. Penjara ke malaikat. Keluar deui kitu deui bae. Gitu? Ngakuna naon? Islam. Ngakuna Islam. Aya anu Islam, salatna cukup 2 waktu. Aya ngaku Islam, salatna cukup 3 waktu. Aya Islam, salatna cukup 1 waktu. Aya Islam ngakuna, salatna cukup kuliah. Pernah kuping teh eta urang? Padahal gitu, sadayana ngaku Islam. Padahal lamun bener Islam, tah nya wajar. Cek Rasul, kin umat kami di akhir zaman bakal kabagi 70 golongan sadayana kana neraka nu salamet hiji wungkul. Saha jalmi anu nyepengan kana Al-Qur'an jeung hadis, anu masih keneh hirupna mengikuti pelaturan Al-Qur'an jeung hadis. Dina Al-Qur'an jelas aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tata carana aya salatna 5 waktu, 5 padi konter 2 tilu, hiji, ima teu kudu salat niat we cenah. Lamun aya azan teh niat unggul dina hate, niat kaula salat teh salat niat unggul, tos jadi eta. Are kumaha coba urang. Maka tuh, kahade ulah ditinggalkeun Al-Qur'an. Ngan anu jadi pertanyaan urang, kunaon setiap aya nu kitu seueur pengikutna. Tina naon? Sebab kawitna tegaduh pedoman, tegaduh ilmu, tegaduh kekuatan akidah.
Neng pan sering nyebatkeun din ka parejo sadayana. Ayeuna ye di zaman canggih HP dina YouTube seueur. Dina sagala rupi oge pengajian kajian seueur. Dina TV kajian anu oge seueur. Sakinten-kinten eta kajian aya nu nerangkeun benten jeung kalakuan urang anu saperti biasa, ulah sok langsung diangge ku urang. Naon sebabna? Sebab dina anu dina YouTube, anu dina HP eta jalmi-jalmi teh macem-macem. Macem-macem naon atuh macem-macem Islamna. Duka madhab Syafi'i, duka madhab naon. Deugeuh lamun ngamadhab keneh kanu opat mah Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Coba lamun teu ngamadhab. Ari kumaha urang? Kena teh ceuk urang, da urang mah cenah aya dalilna tina TV, tina YouTube. Emang aya ke di yaumil kiamat tanggung jawab? Ki YouTube aya. Aya ke Imam Syafi'i, bakal eta mah tanggung jawab. Aya Imam Maliki tanggung jawab, Imam Hanafi tanggung jawab. Mana anu kadi ngamadhab kain? Tadi barang ditanggung jawab ke Imam Hanafi. Ditanggung jawab ke Imam Syafi'i. Kan urang teh kudu ngajalur. Ayeuna lamun teh urang ngajalurna, ayo kitu tah. Makana teh hade. Ayeuna ieu contoh anu kudu dipalaurkeun pala putra urang. Sebab naon? Jalmi mantakan anu kitu tergaduh naon seueur pengikutna. Pan jalmi teh kieu pemikiranna. Jeung naon aya kudu salat 5 waktu, ari aya 2 waktu mah. Anu leuwih gampang. Sebab naon kawitna teu gaduh pondasi, teu gaduh akidah, teu gaduh pengetahuan. Jeung naon aing kudu salat 5 waktu, ari anu aya naon cukup kuningan mah bari Islam keneh. Geus aing milu kadinya pan kitu atuh. Bener teh? Kunaon? Kawitna teu aya pondasian ilmuna. Urang nguping lin terus barawang sulang ibadah tahun. Aya nu salat tarawih 23 rakaat, tarawih cukup 10 menit. Bayangkeun. Meureun urang mah lamun sigana urang nu milu tarawih di dinya atuh umur sok kaluar deui. Sigana mah meureun anu teh naon teh anu ngamangkol kaluar deui urang mah. Bayangkeun 23 rakaat 10 menit. Tapi kunaon? Seueur pengikutna, seueur nu ngiringanana. Pan ari urang mah apal teh dina salat teh pan kudu aya tumanina. Boro-boro urang naon namina teh nya? Salat anu eta cacak dina keur ruku, cacak dina keur itidal, urang can tumanina, panangan can cicing, berarti pan urang salat langsung we urang sujud. Padahal panangan can cicing pan berarti teu sah naonna? Itidalna. Namun itidalna teu sah berarti rakaatna teu sah. Namun rakaatna teu sah teu diwihani berarti salatna teu sah. Pan urang mah apal kitu. Ayeuna kunaon pangna? Seueur nu kitu ngiringan kadinya kawitna. Jeung naon aing salat anu 2 jam salat tarawih ari aya 10 menit mah. Geus aing nu kadinya kawitna teu gaduh ilmu. Benar teh? Tah urang ka hade ieu teh paling dipaurkeun teh ka hade ieu. Sedengkeun madhab anu opat oge dina masalah nu kitu mah masyaallah. Tadina hartos ka hade ieu, hade urang. Di dieu tuh innahu laqur'anun karim. Lamun urang teu apal, lamun urang sakira-kira mendakan naon teh? Mendakan cek urang teh mah kabiasaan ibadah anu beda jeung urang, ulah sok langsung diangge tapi taroskeun heula mendingan ieu. Ari kieu kumaha sae henteu? Ari kieu sae henteu? Da imna abdi mah kamarieu nguping kieu aya nerangkeun. Sab aya kajantenan kitu. Biasa nama wudu teh kitu. Kulantaran aya dina YouTube cenah anu wudu cukup kumangke sagayung, cepluk diasupkeun, mainan nuturkeun. Nya naik naos, ari urang madhabna madhab naon abdi mah cenah atuh Syafi'i da make kunut cenah. Abdi sok tahlil nya diwartoseun ti mana ilmuna abdi ningali dina YouTube. Ya semacam kitu tah. Pikeun urang mah lah, namun sakinten-kinten aya nu benteng ulah waka langsung diangge tapi taloskeun heula. Maka pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Taroskeun lamun tamah teu apal ka ahlina. Sabab naon beusi urang ka bawah sasar. Ke ibadah urang gawe capek teu kapake. Capek ongko urang gawe ngalaksanakeun ongko urang ibadah tapi buktina boro-boro menang ganjaran ditarima ge henteu. Kunaon? Sebab cenah teu puguh naonna. Teu puguh ilmuna. Tuh Al-Qur'an tuh.
Naon anu teu diatur dina Al-Qur'an? Sadayana diatur. Kantun urang tiasa. Anak urang malah Al-Qur'an can tiasa ngamana anana oge. Pan keur belajar ieu saayat-saayat deres teh. Kamari tafsir Yasin atau sanaon sasurat atau lumayan pan. Sanajan atuh hilap deui ge yang penting geus kada apal we lah. Dalam mun ditalos deui mah pasti we gitu. Kamari cenah tamat cenah Ar-Rahman atau alhamdulillah. Sampai namatkeun ge luar biasa kana bacakan ge gitu kan ye. Eta mah cenah lamun ditalos deui mah wallahu a'lam we pokona mah gitu. Nah minimal urang terus belajar. Gitu nya. Ayeuna urang keur sayat-sayat surat Waqiah. Urang anu juz amma di manaan urang nyiring atuh pada eta teh urang keur ngamanaan naon cenah Al-Qur'an teh gitu. Ngan nalika urang can apal kana maknana ulah sampai ngeureungkeun urang neraskeun maca Qur'an. Teruskeun we. Da maca Qur'an mah boro-boro maca na ngupingkeunana oge. Gitu. Urang teu bisa maca Qur'an. Rumah sada bageula teu diajarkeun abatasa ge. Teu nya ari tos kitu teh aya jelema ing cuma bisa we maca Qur'an. Urang sok dikupingkeun ing keur maca Yasin. Eta ngupingkeunana Qur'an teh geus keng ganjaran urang. Hebatna Qur'an teh kitu tah. Komo cenah urang gambaran bisa maca Yasin mah amalkeun urang tiasa. Ari langsung saya malamun urang tiasa tadarus di awal dugi ka akhir namatkeun. Urang mah teu tiasa, naon anu urang tiasa? Niatan urang ngadawangkeun Qur'an. Itu ulah dugi ka cenah parebu sadayana urang teh kalaban jami-jami anu nganggurkeun atanapi teu apal kana Qur'an. Piraku bareng Islam kulhu teu apal bener teu? Sabodo-bodona jalmi ari daek belajar mah kulhu palak binas mah pasti naon? Atuh teu bisa Yasin, teu bisa Waqiah. Teu bisa naon cenah Tabarok atau kulhu pan cenah gitu. Niatkeun urang cenah naon namina teh ngamalkeun Al-Qur'an. Ka eta. Masyaallah, mangga. Innahu laqur'anun karim. Dan dina bahasa lagi kumaha cenah? Al-Qur'an teh wafil qabri mu'nisa. Korina. Al-Qur'an teh di dunia mu'nisa anu ngarencangan, anu nyenangkeun. Lamun dina kuburan Al-Qur'an teh qorinan anu bakal ngabarengan. Terus kitu di yaumil kiamah Al-Qur'an teh bakal nuntun. Urang di alam mahsyar keur sieun keur diudag-udag ku seuneu. Bari cenah matahari ngan sajengkal ai PT nu narik yuk. Tarik urang. Dituntun enak teh. Eta Siratal Mustaqim 3000 tahun panjangna. 1000 tahun nanjak, 1000 tahun turun, 1000 tahun datar. Leuwih ipis daripada rambut di belah 7, leuwih seukeut daripada pedang. Handapna puntab-puntaban seuneu neraka. Ulah wakanu kitu, neng kantos ngajambat. Jabatanana ungkul 2 naon, awi 2 agung handapna beda aya susukan alit ungkul. Da ngaregap kana diri. Ieu sanajan ieu awi gede ge 2 awak gede ge geblug ge berenang rame amat nu ngageblugna. Teu berani padahal handap cai leutik. Jabatan gede awi 2 kulantaran sieun. Ih, padahal teu panjang-panjang teh teu jadi ngajambatna. Da khawatir si haitna sieun ragrag. Ieu mah Siratal Mustaqim 3000 tahun panjangna ge. Hadapna seuneu neraka. Ari kumaha urang? Heut, kumaha ieu? Sadayana bingung ari kanjaban Siratal Mustaqim. Keur bingung pek tetap anu nyeklan. Yuk urang dituntun enak henteu? Enak. Saha eta nu nuntun? Ternyata eta teh Al-Qur'an anu sok didawamkeun urang keur di dunia. Masya Allah. Berarti urang keur maca Qur'an teh lain pikeun batur nya. Pikeun saha keneh? Urang-urang keneh. Makana Allahumma paksakeun. Pan urang terus terang keteranganana lamun hayang kalbat jami anu nawon
mukmin anu sampurna aya dina rahmat Allah ulah kirang cenah sadinten teh tina 100 aya eta we geula dawamkeun eta ulah wak anu perjujuz lah ulah anu perjujuz geuningan mun sakali 2 juz teh 3 minggu henteu aya panjangnya bersemangat apa langsung menang 2 juz sapoe eta keur melehoina 2 minggu teu ngaji Quran atau lihat anu 100 ayat we geula dawamkeun terus Quran eta we geula yang penting tiap din sebab tuh ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa yaqalla pang dipikaresep-pikaresepna amal senang dulu pang dipikaresep-pikaresepna amal ku Allah nyata amal anu paling dawam ari dawam teh kumaha dawam teh anu rutin anu terus-terusan wa ila qalla sanajan salih jadi maksudna cara baca kumaha yang tos istirahatna jadi kumaha ya ya kieu ya kumikeun mendingan kene salin tapi rutin daripada cenah seueur tapi jadi lamun sore teh mah bahasana mendingan orang 2 rakaat tahajud ge tapi tiap wengi daripada 12 rakaat tapi saminggu sakali gitu. Mendingan kurang 2 rakaat ulah 2 ketang 2 opat. Mendingan ge 4 rakaat duha teh tiap dinten daripada 8 rakaat tapi saminggu sakali gitu. Mendingan kene urang sedekah 2000 asa didukung. Mendingan kurang sedekah 2000 tiap dinten. Oh, asik cenah ieu mah. Daripada merana 100.000 tapi sabulan sekali gitu. Tahun. Kunaon karena aya kitu? Sebab tiap dintenna aya nilai ibadahna eta unggul. Tapi tiap dintenna, tiap waktuna aya anu diangge ibadah teu kosong. Teu kosong. Komo laki yo, oh berarti itu 2 baik cenah cempurna jatuh 8. Cacak 2 sae istiqomah leugeun. Komo deui lamun teh 8. Komo deui cenah lamun 12. Ngan lamun can urang bisa 12 itu atuh nyan anu leukeun atuh kitu sami Quran ge. Lamun urang can bisa anu perjujuz lah. Sapoe 5 juz, sapoe 3 juz, sapoe 2 juz. Atuh minimal atuh urang 100 ayat. Amalkeunana. Atuh cenah urang batu bisa eta atuh cenah naon namina teh Yasin dawamkeunana. Waqiah dawamkeunana. Tabarok dawamkeunana. Atanapi cenah urang anu apal teh apaan 10 surat teh anu disunahkeun tiap dinten teh hiji surah Fatihah, kadua Yasin, katilu Waqiah, kaopat Al-Hasyr, kalima cenah Tabarok, kagenap cenah Inna A'toina, katujuh Kuliah, kadalapan Kulhu, kasalapan Falaq, kasapuluh An-Nas. Urang apalan anu terakhir ku sigana. Inna Kuliah Kulhu Falaq. 20 kali Eta aya keteranganna eta. Aya keterangan cek Rasul sajami anu sok ngadawangkeun cenah anu 10 surah ieu tiap dinten. Fatihah, Yasin, Al-Hasyr nya, Al-Hasyr, Waqiah, Tabarok, nanti Al-Kautsar, Al-Kafirun, teras itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka ieu jami teh sadayana tos aya padilahna bakal disalametkeun ku Allah di dunia dugi ka akhir. Eta mah dalam Quran cartiasa ngadawangkeun. Nengok, ge da anu rada sesama tina anu 10 eta teh Al-Hasyr mah. Sebab Al-Hasyr mah aya dina Majmus Syarif. Pari eta. Keur anu eta na ge, cartiasa sadayana atuh minimal tiasa naon ya.
ke Yasin parurang. Anu terakhir mah guru yang terakhir banyak Inna Toina mulia Qul Falaq Al-Fatihah Yasin Al-Hasyr Anas pakai terakhir Al-Hasyr Waqi'ah Tabarok Al-Kautsar Al-Kafirun Qulhu Falaq Binas. Taida innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Al-Qur'an teh disimpen teh dina tulisan anu dijagi. Mana dijagi na tegas nama di Lauhil Mahfuz. Bayu sadaya. Dijagi ku Allah Al-Qur'an teh atau kurang ge kudu dijagi Al-Qur'an teh. Kumaha dijagina? Amun aya Qur'an di rompok urang, sanajan biasana urang nata teh pangamun natanya, nata ye. Pan urang amun keur nata buku anu agung dihandap. Set teu dikaluhur alit gitu we urang alit. Katingali rapi. Tetap sanajan Al-Qur'an pang ageungna eta Al-Qur'an ulah disimpen pang handapna. Aturan cenah teu indah cenah. Pancenah teu rapi, ulah mikiran rapi. Awas Qur'an mah kudu pang luhurna. Qur'an mah kudu pang naonna cenah? Teu kenging dina luhureun Qur'an aya barang sanes, aya buku, aya majmu syarif, aya sagala rupi. Qur'an mah kudu pangluhurna kudu dijagi ku urang. Eta tata cara urang ngahormat kana Al-Qur'an. Urang mah lamun keur tahu kitu ditata dirapihan. Mulantaran Qur'an agung atuh panghandapna Qur'an. Luhurna mah majmu syarif, buku sagala rupa teu kenging. Kudu simpan di pangluhur, kudu sabab teu aya anu leuwih mulia bukunanan oge kecuali Al-Qur'an. Tuh. Ieu ku Allah ge pikir tabi maknun. Dina tulisan anu dijagi, anu dijaga, anu diriksa ku Allah, diseratkeun lagi, disimpan ku Allah di Lauhil Mahfuz. Makhluk Allah anu agungna teh luar biasa. Terus itu la yamassuhu illal mutahharun. Teu kenging nyepeng kana Al-Qur'an kecuali jami-jami anu suci. Tah ieu. Bahwa jami anu keur junub, anu saneun, jami anu keur naon namina teh haid, awewe nu keur haid, atanapi awewe anu keur nipas, awewe anu ngalahirkeun, atanapi keur teu gaduh wudu, maka teu kenging nyepengan kana Al-Qur'an. Kecuali cenah pami Qur'an teh cenah aya terjemahna. Tiasa dicepeng cenah ku jami anu teu gaduh wudu. Contoh seperti di Majmu Syarif. Majmu Syarif kan tulisan Qur'an aya doa-doana seueur leuseuh. Maka seueuran kene doa-doana daripada eusi Qur'ana. Atuh cenah urang teu gaduh wudu, urang keur haid tiasa nyepeng Majmu Syarif tiasa. Eta cenah Qur'an urang aya terjemahan, sok aya terjemahanana. Urang teu gaduh wudu, cek aya hiji pendapat mah hukumna tiasa urang nyepeng kana Al-Qur'an anu teu gaduh anu aya terjemah. Naon? Sebab seueur kene terjemahna daripada eusi Qur'an. Ari terjemahna mah biasa nanya Qur'an mah ayatna mah saalit, terjemahna mah pada jajar. Berarti seueuran kene huruf naonna? Huruf terjemahna. Tapi ayat tapian. Aya naon cenah? Aya tapian. Kumaha tapina? Tapina cenah. Lamun teh mah keur teu madarat mah ulah sok ngahaja-hajakeun. Ieu mah berarti lamun keur madarat. Lamun keur naon cenah? Madarat. Jadi keur madarat mah tuh teu kuna naon gitu. Tapi lamun teu eta mah lah mun urang kacai deui leuwih mulia. Leuwih yakin urangna.
Sabda la yamassuhu illal mutahharun. Teu nyepengan kana Al-Qur'an kecuali jami-jami anu suci. Anu gaduh wudu, anu teu gaduh hadasaneun, hadas alit atanapi hadas ageung. Bahkan cenah di dieu disebatkeun ceuk orang-orang kafir Quraisy mah Al-Qur'an teh cenah diturunkeun teh ku setan. Nah, maka Allah ditegaskeun la yamassuhu illal mutahharun. Teu aya anu nyepang kana Quran kecuali jami-jami anu suci, orang-orang anu suci. Di Allah kalauwil mahfud, tilawil mahfud ka malaikat safaroh. Malaikat safaroh jami anu suci, makhluk Allah anu suci, dan jaminya makhluk Allah suci. Tina malaikat safaroh ka malaikat Jibril jami anu suci, makhluk anu suci. Ti malaikat Jibril ka kanjeng Rasul oge jami anu suci. Atuh urang ge lamun nyepang Quran kudu kaayaan suci. Bahkan pan dina naon namina teh dina nalika urang keur naon maca Quran kan aya perbentenan antara gaduh wudu sareng teu gaduh wudu. Maos Quran dina keur salat ya. Mun urang maos Quran dina keur salat, maos surat dina keur salat, sabada Fatihah maos surah. Hiji huruf dibalas ku Allah 100. Hiji huruf dibalas 100. Yasin eta teh tos 2 huruf, berarti 200. Eta makana pan lamun tema urang tiasa nu panjang dina salat teh ulah langgaran lain kuliah qul wae ulah. Kudu nama nu panjang gitu. Nah sebabna heman kana naonna? Heman kana ganjaranana. Pagi maca Quran dina keur salat mah hiji huruf teh dibalasna sabaraha? 100. Misalnya kulhu doang. Mun urang surahna apal naon? Apa sabihis atau ngangge sabihis dina keur naon witir gitu. Namun urang apal wa syamsi wa duha atau dina duha angge gitu. Namun urang apal wa duha atau angge dina waktu salat duha. Atau urang pan apal salat nu panjang rada panjang angge. Nah sebab cenah hiji huruf dina keur naon? Jadi lamun ngobrol teh neng nanti jadi hilap deui terang. Neng nanti jadi sesang ieu teh ieu ieu. Kabagian eta teh. Cicing rek. Hiji huruf 100 parebu sadayana. Ayeuna lamun teu keur salat, ya. Urang teu keur salat. Lamun urang gaduh wudu, hiji huruf 25 kasayan. Lamun teu gaduh wudu hiji huruf 10 kasayan. Benten lagi antara gaduh wudu sareng teu gaduh wudu teh benten lagi 15. Jadi meninggali urang paksakeun we gitu. Paksakeun kacai heula. Atuh cenah urang madarat teh mah hoyong ditutupkeun. Ari gambaran aya junaona mina teh aya terjemahan mah nutupkeunana nyimpenana teu kuna naon. Aya nyebatkeun aya kaul nyebatkeun bahwa anu aya terjemahan mah tiasa dicepengan ku jami anu teu gaduh wudu. Tapi berarti ari anu taya terjemahan mah eta mah bade gaduh wudu teu gaduh naon namanya teh bade keur junub atanapi keur gaduh wudu tetep ari teu gaduh naon taya terjemahan hukumna haram. Sanajan nutupkeunna. Anu kumaha mun macana? Ari keur teu gaduh wudu mah maca tiasa tadi teh kan ganjaranna hukul benten. Makana lamun urang cara keur maca Quran ari pek teh hitut, tapi orang yang ngaca kene Quran ketiasa kurang dicampal kieu. Kudu lah, sebab nyampal kieu mah sampai sareng panangan-panangan kene. Make bade cenah lain ku cempal tapi ku binting. Lamun binting mah ku binting teu kuna naon. Sebab lamun binting mah anu eta teh kenana teh naonna bintingna. Lain panangan kan ari mah tetep kurang. Hakikatna mah panangan kene. Tapi lamun binting masalahnya cepeng kurang, anu kacepengan teh lain ku panangan urang tapi ku naon? Ku bintingna. Maka apa sepu kapung kurmanya? Lamun naon ngaos teh dina Quran teh aya we binting panjang wae. Ya kan? Emang eta besi anjeunna keur hoyong naon maca Quran kene, pek teh aya naon hitut batal manten, tapi kacai alim muka Quran teh ku naon? Ku binting. Eta ditutupkeun lagi, ditarik ke bintingna tutupkeun gitu. Eta cenah mun urang nutupkeun Quran kieu. Nage naon? Tetep parebu sadaya. Nage cenah dicempal nage nu kieu mah tetep hukumna teu biasa hukumna haram.
Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Makanya luar biasa itu Al-Qur'an teh. Dijagi ke urang. Tapi cenah urang teh mendakan di mana? Aku mah cenah urang lamun tama ke masjid, ka mushola atau napi ka mana? Ka majelis pangaosan sok nyana Quran. Ulah sok niat mawa Quran. Niat nyanak tas we. Sanajan dina lebet tas Quran hukum taya atau santai dan taya naon bukan nama. Ulah nyanak niat Quran. Sabda menyanak niat menyanak Quran sanajan dina tas taya sagala rupina, tetep urang teh kudu gaduh abdas. Gimana nyanak tas we gitu. Nah, ari nyanak niat nyanak tas mah parebu sadayana mungkin teu haram. Eta mah cenah urang niat nyanak naon? Nyanak Quran atau hukum nyandak nage eta teh hukumna tos doraka urang teh. Tos dosa. Bahkan bahasa lagi wayah rumu. Itu ya haram hukumna nyepeng hiji kaja mitu gaduh wudu. Hiji salat, kadua tawaf, katilu nyepeng Al-Qur'an, kaopat nyanak Al-Qur'an. Maka lamun tema aya dina eta lain niat nyanak Quran tapi nyanak niat barang atana pitas gitu. Macana meser di pasar, dilebetkeun kana keresek, dilebetkeun deui, ulah nyanak niat nyanak Quran. Nyanak keresek nyanak barang terus gitu. Gitu. Dan di pasar kalau orang meser Quran gambarannya oh ada kudu di mana? Terus gitu niat nyanak barang mentos, ulah niat nyanak Quran. Sabda niat nyanak Quran berarti timiti urang nyanak nugi karompok teh, eta teh urang teh haram doraka eta. Quran teh tuh dijaga teh lebih ka kitu. Harapan Quran teh sok dibular-bular teh ya Allah, ulah eta teh. Kahade Quran mah. Sebab masyaallah gitu. Ku Allah ge ditempatkeun lagi di pi kita di maknun dina tempat anu dijagi di Lauhil Mahfuz dicanap lagi ku jami-jami ku makhluk Allah nu marul ya wungkul ai kunaon kalakah kurang kalakah dilalaurakeun atanapi kalakah dibular boleh wes ari usah. Naon margina Quran teh yang dicepengan kecuali ku jami-jami anu saruci tazilum mir rabbil alamin. Sebab Al-Qur'an teh diturunkeun ti Allah, Allah teh Rabbil alamin anu ngurus sakabeh alam. Atuh ieu teh kalamullah atuh Al-Qur'an teh kalamullah. Dauhan Allah diturunkeun tadi teh ti Allah ka Lauhil Mahfuz, ti Lauhil Mahfuz ka langit dunia, di langit dunia ka Kanjeng Rasul melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril selama 20 tahun dicicil. Logika Kanjeng Rasul teh tepang sareng malaikat Jibril teh kami telepatna baratus wangsulannya dina nurunkeun wahyu. Nah gitu. Ayeuna cenah da para nabi oge anu pasian kitab Zabur seperti Nabi Daud, anu pasian kitab Taurat seperti Nabi Musa, anu dipasihan kitab Injil seperti Nabi Isa, dipasihan naonna? Dipasihan naon? Pendak jeung malaikat Jibril teh teu saseger seperti Kanjeng Rasul. Tanzilum mir rabbil alamin. Ya Al-Qur'an teh ti Allah. Allah teh cenah rabbil alamin anu ngurus sakabeh alam. Ari alam naon? Alam teh maswallah. Salian ti Allah eta namina alam. Urang alam ieu urang. Saurang lain Allah. Langit, bumi, sajabina, eusi-eusina urang masih Allah eta namina alam. Kulantaran cenah urang teh alam, maka Allah teh Rabbil alamin, urang teh diurus ku Allah Subhanahu wa taala. Lain teh diurus urang. Lamun urang teh diurus mah ku Allah paring sadayana urang teh tos kumaha buat. Diurus urang teh. Dikawin urang lahir, pura-pura urang teh lahir, cacak urang teh lebet patuangan keneh ge. Tadi pikiran kumaha-kumaha barang mamna ujung-ujungna agungan teh patuangan teh. Tambah kilo kawin tambah tina cai pan. Ngagimpel cai teras kitu jadi naon namina teh getih. Kimpel, tina getih pan jadi daging kimpel. Tina daging kimpel pan jadi bentuk ngagungan. Macam-macam paribu sadana an barakilona keluar. Bari kaluarna ge lamun cek akal pemikiran mah piraku liang sagede kitu kaluarna 4 kilo gitu. Liang sagede kitu kaluarna 3 kilo setengah. Liang sagede kitu kaluarna 3 kilo. Lamun cek ieu mah cek pemikiran akal mah. Dekah hati nu kitu teh. Tapi ternyata eta kusaha Rabbil alamin diurus teh kusaha Allah. Tina urang keluar. Can ayana naonan, can apal naon tapi ternyata diurus ku Allah.
nyepangan karena pentil susu malah langsung dikenyot aing nanti. Padahal saya ngajaran pentil susu kudu dikenyot di jero teu aya. Tapi pas budak di kana pentil susu keur gerak lahir, diasongkeun pentil susu atuh langsung dikenyot ku budak. Nah, di mana eta teh? Rabbil alamin. Luar biasa. Urang lamun teu diurus ku Allah paregus sadayana, atuh urang tersaring morok bari nyalangap 200 cak asup ka jero. 900 sirup anu bakal asup ka jero. 900 sirup anu bakal asup ka cepil urang na peda maruka ieu teh irung muka ieu muka. Tapi ternyata ieu teu aya. Di mana Rabbil alamin. Makanya teu kudu sieun padahal mah cacat nu kitu diurus Allah kok mau rezeki mah. Ya, kamu naon cenah? Rezeki. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Anu kumarayap dalam dunia pasti dirizkian keneh. Salagi aya ruhan pas dirizkian keneh. Jadi teu kudu disieun-sieun. Teu kudu dipikiran dari urusan ieu ku Allah. Urang mah pan bingungna teh ti ayeuna keneh. Beas aya 3 liter keneh ge cukup 3 poe. Pikiranna mah ti ayeuna kumaha ya nya tinggal 3 liter. Jadi urang urang mah gaduh artos 50.000 deui ge di pikiran nanti aya ti ayeuna keneh kumaha nya ieu duit tinggal 50.000 jeung isukan isu lagi ancan kalau mah ge aya ieu urusanna. Makana nya kadang saur teh mah ya aya nu kudu dicontoh ti budak alim gitu. Nu kudu dicontoh ti budak alim. Mana budak alim? Tinggal hiji. Budak alim mah tara mikiran manehanana arep dahar jeung naon isukan tara. Nyata. Pernah tuh budak alit terus bingung teh aya nangis suka dahar jeung naon pernah. Teu budak alit tara mikiran isukan dahar jeung naon. Percaya ka indung bapana. Percaya ka sajenah? Urang ge lamun percaya ka Allah, yakin. Urang kudu mikiran kumaha isukan. Ya Allah. Gitu. Kurang sok ngauleung. Isukannya kumaha ya teh. Padahal cek Allah teh Rabbil alamin. Rabbil alamin. Tuh saya budak letik lamun para saya mau kudu lila. Tinggal duger, gelut. Eta mah teu lila we, pacantel deui beres. Pacantel yang ngumpul. Paling ge sabaraha menit, paling ge sabaraha eta, di etaan atuh kuring deui, bener teh. Eta kudu dicontoh urang tah. Urang mah pan aya para sehat teh langsung bae. San sabulan 2 bulan macan puas mah terus bae urang. Lihat tah. Nah itu luar biasa, makanya Masya Allah itu pada busana. Padahal orang yakin Rabbil alamin Allah teh ngurus sakabeh alat urang teh diurus ka Allah. Teu kudu pikiran jeung pagetot isukan, teu kudu dilamunan lah. Yang penting mah ayeuna urang naon syukurin apa yang ada. Ya cenah hayang jadi zaman salamet mah, hayang jadi zaman senang mah, syukur nampi kana pamasihan ti Allah Subhanahu wa taala. Maka cenah margina Allah teh Rabbil alamin ngurus sakabeh. Sadayana diurus, urang deui urus. Ayeuna kieu, isukan mah kieu, pageto mah kieu, diurus. Ayeuna jadi cangkeng ke sami mah cager kengge. Diurus. Tapi awas, ulah bahasana cenah diurus tapi urang teu nyareat aja. Urang kudu nyareat. Apa bihadal haditi antum mudhinuna wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Teraskeun panjang gitu. Perkara salah. Jadi dia cenah menang ya. Jadi mana nak ngaos, jadi keluar angin ti payun. Cenah bebek. Cenah itu cenah ya. Umay tabak